Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Yajibu wajib naon saumu Ramadana puasa di bulan Ramadan. Bi ahadi umurin ku salah sahiji pirang-pirang perkara khamsatin anu 5. Ahaduha ari anu kahijina bikamali Sa'bana eta ku sabab sampurnana bulan Sa'ban salasina kalawan 30 naonana yauman poena. Wasani hajeng ari anu kaduana biru yatil hilali eta ku sabab ningali kana hilal pihakiman dina hakna jalma roa anu ningali itu jalma hukana itu hilal. Wa in kana jeung sanajan aya itu jalma pasikon eta jalma anu pasek. Wasali suha jeung ari anu katiluna bisubutihi eta ku sabab tetepna itu hilal pihakiman di hakna jalma lam yaro anu henteu ningali itu jalma hukana itu hilal bi adli syahadatin ku adilna persaksian. Warobi uha jeung ari anu kaopatna bi ikhbari adli riwayatin eta ku berita atawa bejana jalma anu adil riwayatna mausukin anu dipercaya bihi kana itu khobar. Sawaun sarua wae waqa'atu mibapil qalbi dina jero ati naon sideukuhu benerna itu jalma amla atawa salahna itu jalma. Au ghairu mausukin atawa salian jalma anu dipercaya bihi ku itu khobar. In waqa'a lamun tumiba fil qalbi dina jero ati naon sideukuhu benerna itu jalma atawa benerna itu khobar. Wa khamisuha jeung ari anu kalimana bidonni duhuli Ramadana eta kusabab nyangka asupna bulan Ramadan bil ijtihadi ku ijtihad piman din hakna jalma istabaha anu saliru alaihi ka itu jalma zalika itu asup bulan Ramadan itu asupna bulan Ramadan. Wallahu alam bisawab, ilahi marji wal ma'ab.